Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui. Sateuacanna dipedar cariyos simkuring nganuhunkeun ka saha wae ayana di mana wae ayana mugia sing sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Wengi ayeuna teh manisi nyarioskeun randa anyar. Bagian ka 13 mohon nya, 13. Kumaha lajengna cariyos? Mangga urang kawitan. Ari bapana budak aya kitu bapak, saur emak. Nya eta puguh, bapana teh keur gering cenah, mak. Duka da cek bojona, nu ngora mah ngaranggeuy wae. Kantor, ari ka kantorna teh eta oge ngan ih kitu bae, meus-meus balik, meus-meus balik. Geus 2 kali cenah ka doktorna ge, mak. Basa dipariksa pangahirna teh cenah kudu ka doktor di Bandung, mak. Nyai kitu tah indung bapana budak teh. Naha atuh budakna teu dicandak ceur emak. Ih, eta oge kungsi dipenta ka bapana teh. Ngan cenah ulah waka we ayeuna mah bisi asa leungiteun cenah nyai, emak. Kitu tah. Ngomongna mah lain saleungiteun meureun. Nya keur aya bojona kitu tah, bojona nu anyar meureun nya. Saur emak. Heueuh keur ngariung jeung bojona eta ge. Nah kumaha ari kitu? Ih kan bae, ulah sok nguruskeun hirup batur, pamali. Saur mama deui api-api teu ngartos kana naon maksud emah. Ari kadua kalina si Oha datang rek mopojankeun yen lanceukna bapa barudak gering katutuluyan. Teu dicaritakeun panyakitna mah ngan cenah panas bae. Ditanya, teh acan pernah ka Bandung da geus 10 poe teu ngantor. Budak cager ngan make ngadongeng kitu si Oha. Jarah pisan ayeuna mah. Matak pusing, matak susah kolot, lain kuring emak nu nyeuneu ngadenge dongeng kitu na teh. Teu betaheun meureun di imah nu kitu mah, mata kitu oge atuh, saurna ku kuring. Dipikir-pikir deui, nya ayeuna oge karasa korban budak. Budak teh buktina geus kapikir bareto kapan yen budak nu keur sagede kitu mah keur meujeuhna butuh deukeut ka indung ka bapa, ka indung bapana eta nu matak betah di imah. Kuring percaya yen indungna tangtu we nyaaheun. Da beja ti sasaha oge hade cenah bae ngeunaan eta mah
ngan tangtu sanajan satekah pola usaha aya hiji nu eueuh manehna hiji tali anu nganteng antara indung jeung anak. Tatali batin anu hese nerangkeunana. Lamun tea bareto budak can nyahun kana kanyaah indungna pituin aya saleuheung meureun ieu mah kapan geus kapalang ka indung sorangan geus nyaho yen indung teh indung tere. Boro-boro goreng hade oge jadi goreng sok dianggap jadi goreng. Kuring yakin budak teh leungiteun hal anu boh ku budak boh ku kolot oge moal kapanggih ayeuna mah sanajan ceuk bari basa disungsi nepi ka langit oge diteangan ka awang-awang sabab anu leungit mah geus teu puguh dumukna ayeuna mah tapi teu jauh saenyana eta teh. Haduh budak teh ayeuna mah leungiteun asih nu teu bisa disisilihan asih anu kudu ngulam ngahiji ayeuna teh asih anu kudu dikantetkeun antara indung jeung bapa satungtung duanana mah aya atawa budak mah nyahueun we meureun aya lamun dipisahkeun mah temahna bakal ngarasa kaleungitan eta teh. Ceuk kuring karasa ku kuring oge karasa bareto keneh yen mun kurang-kurangna ati-ati jeung taliti bakal kieu temahna kasebat popotongan soteh tapi da geus tetela bapana budak manehna antara kuring jeung manehna henteu-henteu oge aya sambung getih disambung ku barudak. Karunya mun nuju teu damang cenah nya popotongan. Nuju teu damang popotonganana. Aduh. Jadi kaharti ayeuna mah kaharti mun ngadenge yen gering mah manehna jeung geus rada lila deui make jorojoy hayang ngalongok tapi kumaha deui engke barang jol kumaha kudu pok teh aduh bingung jeung mawa naon deui ka ditu teh kumaha gok jeung anu itu jeung nu ngora aduh saha atuh anu kudu nanya teh heula kudu ngomong kumaha ngomong teh lemes atawa kasar kitunya bingung pisan kuring teh aduh. Pertanyaan eta teh pinuh dina hate bisa aya jorojoy hayang neang bapana budak. Saena mah aceuk angkat bae ka ditu atuh ceuk oha naha make saena nya kitu teh aneh naha kitu Mang Uha nya maksudna mah bilih engkang palayeun tepang sareng nya sareng murang kali sugan we atuh ari tos tepang mah jadi landong ka bapana kitu tah. Balaka bae jroning kitu harita arep-arepeun ma ngarep-ngarep jeung mama sasauran masihan bongbolongan
tapi caralik bae. Geus pindah cenanya dedengan teh nya oha. Cek kuring nyalenggorkeun paguneman. Sumohon dah caket juragan agen bang. Nu kagungan oplet teh gening. Natangga jeung Tuan Jakob nu gaduheun anjing. Anu anjing galede eta teh saur oha. Henteu nyaho kuring mah, henteu nyaho. Walon kuring buru-buru nyebut teu nyaho lantaran inget tangtu kadinya lebahna tibareto basa kuring aya keneh di imah eta diincer dipikahayang aya bejana ngeusianana rek pindah teu kungsi ka alaman pindah imah kaburu kuring jadi randa. Aduh, 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 mohon. Aduh. Jadi randa. Mohon jadi randa teka bujang pindah. Aduh, teka alaman gening ayeuna mah teu ke alaman. Kan bae ulah ngalaman barina ge geus poho ieu barina ge. Kauninga meureun kareteg hate kuring banguna ku mama. Kauninga yen kuring butuh bongbolongan. Terus mama sasauran. Ih, kumaha maneh teh Nyai? Mun eta mah manehna teh kagok wae Nyai ngalongok ka ditu tuh. Kaharti kumama ge kaharti. Da teu matak goreng deui Nyai henteu matak ieu. Tapi ieu leuwih alus mah nya Nyai teh ngalongok lain ngawawelang kitu. Ngan bisi bisi hanjakal engke teh Nyai dari umur teh atuh sahanu nyaho bisi isuk bisi pageto Nyai nu matak we meureun ki oha ngabejaan ge lain lantung tambuh laku Nyai lain sakadar supaya terang tapi maksudna teh leuwih jerona banguna teh hayang diteang ku Nyai. Teh kumaha oge Nyai atuh. Aya budak apan di ditu teh. Da anakna keneh ieu ge sarua. Jig atuh sing terang bae ka ditu. Ari sunat Nabi teh ieu dituang kieung aya 3 rupa Nyai. Kahiji anu ngalahirkeun, kadua nu ngawinkeun Nyai. Jeung katilu mah anu gering eta teh Nyai. Kudu dilongok Nyai nya karunya. Bapana mah sanes kanu maot atuh Bapak, saur emak. Yeh, ai maneh mah. Saayana kieu ngalayan teh lain nu maot wae atuh lain. Lain keur penting nu keur maotna. Yeuh, da geus terangeun meureun manehna ge terangeun. Nu penting mah nu keur ditinggalkeunana kapan. Da kecap kapan ge atuh. Kurang mah ngalongok. Ngalongok anu maot tapi ngalayad ieu mah nu kapatenan atuh eung. Artina teh nu ditinggalkeun maot. Ari ngalongok nu gering mah ih penting teh. Kur nu geringna mah komo pribadi kitu. Jaba deui pan keluargana ge pasti atuh Nyai atoheun meureun. Mun dilongok teh jigana jaba deui nya ulah sok kitu Nyai indit ka ditu nya.
Yah, cek mama mah kumaha maneh wae ayeuna mah kaditu. Rek indit wae hayu jug kaharti mama ge. Namun teu indit kukolot mah ngan syukur we. Tandayan anak mama teh jembar. Sumuhun mama bade. Sahur kuring mun ngabandungan bong bolongan mah tetela mama teh condong keneh karena sangkan kuring indit ngalayat. Artina supaya panggih jeung urut salaki batur hirup nungges 1,5 tahun meh 2 tahun can nyorang panggih deui sarta baris amprok jeung itu nungges 2 tahun ngurus anak kuring anu cikal. Si Oha balik sore keneh kuring janji rek indit isuk poe Minggu panterang cenah indit-inditan poe Sabtu kana kareta api tabuh 7 diandeg diajak bareng ku si Oha teh tapi kekeh bae hayang buru-buru balik pajarkeun sawios enjeuing acek mah ku abdi dipapageun ka stasiun kuring mah taya sangkaan naon-naon ngan emak sasauran deui. Nyai mangsa balik ayeuna mah atuh rek ngahibaran heula nya kaditu tuh kanu di imah taksiran mah yen min teh rek datang kitu ngarahanteur waseun budak teh meureun nya ari jol ari datang mah aya nu ngibaran heula kitu nya nyai ngan karunya atuh 3 budak kuring indit-inditannya kahade tah budak teh HP keh kitu. Muhun mak bade terus kuring ngan 3 budak indit-inditan kana kareta api tabuh 7 duka teuing pedah rek nyaba wae kana kareta duka teuing rasa rek papanggih jeung bapana barudak pisan galumbiranaker. Nuhun cenah hayang panggih sareng bapana. Hiji, 2, 3, 4, 5 halte geus kalewat kagenepna stasiun nu rek dijugjug. Aneh ieu hate make tagiwur bingung kumaha nya engke barang jol datang rada cager kitu gering teh maksudna teh bisaeun diuk di tengah imah atawa ngalempreh. Haduh, kumahanya bingung kuring teh. Geus rada cager gitu nu gering tehnya. Bisaeun diuk gitu atawa ngalempreh wae di kamarna. Kacipta atuh mun bisa lempang mah meureun. Tapi deui kumaha mun ngalempreh deui? Kumaha deui asup ka kamar nu gering? Haduh, geus pasti ieu mah lamun geringna biasa mah nya hartina hanteparna. Nah kareta teh nu sore meni poe ieu keneh kuring teh rek balik sakalian. Tapi
kumaha di lamun parna. Aduh, nepi ka meuting deui. Nya di mana kudu ngendong? Di dinya kitu ah. Aduh, piraku atuh kudu di ditu mah. Basa kareta api geus ngaliwatan. Sinya rek asup ka stasiun kakara aya putusan. Dina hate lamun tea cenah kudu nepi ngendong. Rek ka Juragan Marja, sobat Bareto, bari sakalian rek nyiar dagangan. Da Juragan Maja istri tukang samping sok ngelayeng ku anjeun. Ari nyiar dagangan nepi ka Pakalongan, Jogja, Solo, lain ukur Ciamis atawa Garut. Enya mending di Juragan Manja we Marja. Tapi kumaha lamun tadi andeg engke. Sanajan tadi andeg oge. Rek di Juragan Marja we ngendong mah. Di ditu mah isin atuh. Aya nu ngora engke. Kumbisi kumaha onam Cek kuring. Stasiun geus katenjo. Kareta api geus kadenge. Sorana asup kana wesel meh 2 tahun. Najan teu sabaraha jauh saenyana kuring tepanggih jeung stasiun eta. Tapi geus remen anak kuring nu cikal nyaba ka lembur ka indungna. Batuk mohon hapunten nya. Hapunten nya duh. Baju batuk mohon. Lamun nya sakolana ka Panci kitu bae. Aya meunang saminggu malah ngalaman meh sabulan. Tas bulan puasa tapi dina balikna kuring nyorang nganterkeun ku sorangan sok ku pamana atawa ku saha bae anu kabeneran bisa dititah. Nya bae tuh eureun kareta api teh. Aduh, alhamdulillah. Aduh, kuring ngalanto gitu teh. Meni kareta can eureun pisan. Tapi peron katembong si cikal dicakel leungeunna ku si Oha marapageun. Aduh, meni asa pangling stasiun tehnya ayeuna mah. Bareto papisah teh kapan basa kuring teh keur balueng nya barik mawa budak sareng mawa surat tah putusan ka kota oge. Aduh, pangling ayeuna mah nya. Pangling pisan aduh. Hotel nu deukeut ka stasiun anu bareto keur diomean ayeuna mah. Aduh, geus alus pisannya. Teu sangka geuning rek jadi alus jeung pibetaheun deui. Budak nu tiluan dariuk deket kusir da keukeuh atuh. Kabehanana hayang kitu kuring di tukang si Uha nuturkeun tukangeun delman kana kareta mesin. Mohon uninga kareta mesin. Mun ayeuna mah motor mohon cenah nya. Sepeda motor mohon nya. Barudak recok ngeromong kuring jongjon luak liuk sagala aya sarwa aneh pangling deui
Geus lila kitu nama da 2 tahun. Kana lapang tenis hareupeun bioskop nu rada pangling. Bareto ngan hiji ayeuna geus jadi 3 asa aya anu leuwih aeh. Asa nu eueuh aeh paingan babancong nu geus eueuh ayeuna mah diruwag meureun rek dijieun lapangan tenis deui. Pataka masjid mah kitu keneh can dicet deui geus teu ngagencelang. Bareto mah di parapatan tea mengkol ka kenca lempeng mengkol deui ka katuhu jol bae ka imah ayeuna mah henteu lempeng wae ka parapatan ngaliwatan kantor pos nu deukeut lapang tenis mengkol ka kenca. Ma, eureun di dieu mah nya. Eureun. Rek delman eureun sok kuring dibayar. Tari diiseun imah teh ti kajauhan geus katenjo kaayaan tepas. Meni eueuh robahna maksudna boh gambar, gambar nu garantung dina bilik, boh dina pot. Kenap di juru malah taplak meja pisan. Banguna can diganti digantelan kaleci tea nambor oge bareto keneh. Dina seng latarna bulao aksarana bodas kacirina keneh eta mah aksarana ngan geus belel bulaona geus marek plekan. Tetenjoan cetna diganti meureun uyuhan atuh hayangeun ngaganti padahal nambor tea geus aya genep tauna geus dipake basa zaman jadi juru tulis camat bareto. Si cikal ka jero imah lumpat meni ti paparetot. Pa, mama sumping, mama sumping mama. Mama sumping tuh mama sumping. Pokna terus terang bingung deui bae. Kuring kana babacik kumaha ieu tuluy asup atawa pupuntenan heula. Atawa saeutikna kudu ngadagoan pribumi nyalikeun sugan kaluar aing geus ngadenge si Ujang ngabejaan. Aya nu lempang di jero imah kuring ngajenjen dina babacik kuring geus teu puguh rasa. Kurasa waktosna seep. Aduh mohon waktosna kabejeng seep cenah nya mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.